pas ge dahar. Jadi kudu pas takaran dahar jeung kudu pase opat sehat lima sempurna eta. Geus kakepung dina jero kulit eta. Lamun kakepung dina anggota jadi muriang, lamun kakepung dina daging jadi bareuh, lamun kakepung dina kulit luar antara kulit luar teh bijil kaluar na kulit teh bisa ngabijilkeun masan pori-pori jadi budug ke ditu nawa. Budug arek bisul arek puru bae teh. Karupa eta. Ka eta gara-gara nyatu naon eta baheula. Gara-gara nyatu geus nyatu eta teh jadi budug ke ditu. Kadaharan di daharna padahal asin mimitina. Jadi cuci mulut ku asin deui eta teh. Di dahar teh nyaah nya sacenah asinna gayem deui ya bae. Eueuh teh nya sakeun kucing-kucing acan teh dawa. Wain kana lamun ono minha saking kudu lopo sayun sawiji-wiji gobirun kang ngebuel diambil badan ing dalam jero badan mujawirun kang nyanding gelah mikan wedan ada sama kana kani ieu gobir uru jatin ing pira-pira bisul pada mamilalan tegese pira-pira bisul wahona jiraran pira-pira lemak babi wasarato natin lan teas cara kapiting walah manjaidan lan ingkang pangleuwih termasuk kelenjarnya wamalan barang asbakan yupan ieu mandalika ing kono kabeh minal ilal bayani saking pira-pira banyak. Nah eta sabab penyakit teh dipertelakeun sebabna. Dalailu golabatil ahlatil arbaatil utawi kilaiki iku pira-pira dalil kang nuduhakeun ngalindihe pira-pira watek campuran kang papat. Tapi angel eta dina watek campuran opat masuk jadi alalorna teh. Nyata dam, sopro atau hangro, sauda jeung bulgong. Dalailu golabati dami utawi pira-pira dalil kang nuduhakeun ing ngalindihe getih. Jadi loba teh getih nanya. Iku imtilaul uruki pinuh pira-pira urat, ciri ya teh. Ciri penyakit dam, penyakit bijil tina getih. Getihna pinuh dina urat, wahum ratul wajib. Lamun pinuh teh ngeseng ompa jantungna wajah jadi lemot ieu. Wahum ratil wajiran beureum beungeut, beureum wajah ieu nya. Wasuhu napil badani lan panas hangat badan watama dudulan manjang rengkeng lamun bahasa urang mah watama tolan kemung lembu watasabu ulan duai wae eta berarti getihna eta teu normal wakasratun naomilan akeh turu loba molor eta teh normal teh getih eta wa uruju damilan matu getih minal anfi saking irung walisati lan saking gusi wasaklu rasilan berat sirah ripo pakai berat sirah mah hese arek salat oge berat dulu loh kana salat eta ieu kana ilmu beda berat wah bingung kulo lagi geus berat bukor mamawa kita. Wal ayana nilan berat dua mata, tayung bahaya berat dua mata ieu molor itu lagi menurutnya. Wa nabdulan denyut al adimukang gede gancang denyutna. Wal kadiru dihnilan kaganggu pikiran, elor pikiranna nawa. Kekaupan, stres kali tuna. Wal hawasilan pancadria kaganggu pancadria wal hakakilan gagaro ateul aya we ateul mau di dalam pasodati dalam pira-pira panggonan kang den pacek getih wahai suuti dalam sakira-kira den adatkeun apa ieu junda mimetuakeun getih wahalawatul pamilan manis baham lahamna amis wae wa busurun lan pira-pira cenang pihi dalam pam wadama milulan pira-pira bisul wal baulul ahmar lan ki kang beureum algoridu kang kintal penyakit tina getih pain kana mangka lamun ana apa
wasinu umur iku sababan anom wal badanu lahaleo tai badan iku khosiban kang subur kang montok wal abdiatu haleo tai pira-pira pangane iku mimma setengah saking pangan tawalada kang metuakeun ieu adama ing getik kanat mangkaon ieu badan asipota ing dokter kapercaya iku aksara kang leuwih akeh itu penyakit budak mora itu masuk dina getih teh nya. Ciri dah budak mora nganggur malba molor gitu. Berat hulu, berat mata gitu. Denyutna sok tari gitu. Kekaopan udah dan hidung. Denyutna tari. Anu dipikah paurna ieu umur mora. Awakna gede. Kadaharanana sok ngabijelkeun kana getih besok kudu buru-buru datang kudu ngalobakeun ini ka dokter eta nya. Bisi modal kan itu bahaya. Kita loba ini ka dokter kapercaya gitu. Dala ilu golabati soproyo tawi kilaiki iku pira-pira kang nuduhakeun ingalin di maroh sopro atau maroh hamro. Iku supratul lawani koneng warna kulit, warna badan. Wa mawaratul pamilan pait baham. Eta tina hamper usopro malon-malon. Ma'aya besiin sarta garing sadidin kang banget. Wasidatul atsilan banget dahga. Wada opu syahwati to amilan lemah hayang dahar. Oh, lemah syahwat dahar nala. Mun urang mah lemah nafsu makan ngeureun. Wal qasyulan pingsan. Wal qoe ulan utah. Al asparu kang koning. Wal adorulan kang hejo. Wayab sulisanilan garing leta wa usunatu hulan kasar leta wa supratu bayadil ainilan koneng puputih mata konengeun disebutna wal baulun nariur keko lan kiih kang panas encer paling kana mangkalamun ono apa zamanu zaman iku soipan musum halodo wasinu haleote umur iku sababan anom wal abdiatulan utawa pepangan iku harotun ya bisatun panas gari wa qalilatun lan kidi wa ta'abulan opo capek iku kasiron kang akeh wa naumulan opo sare iku yasirun kang kidi hal takun mangka becik ona siro asikota ing dokter kapercaya iku aksaro leuwih ngakeh awur dina usum halodo ya penyakit nu kitu teh usumna halodo loba molor dina usum halodo ya. Karena naon lamun geus paning kulit ya paningeun disebutna di pika paurna dina usum halodo umurna ngora keneh kadaharanna panas garing capekna loba teuing sarena sok saeutik kadang kudu loba ini ka dokter ka ditu ini ka dokter wah dala ilu bola bati saudayo tawi kilaiki piro-piro kang nuduhakeun ingalin di maro sauda anu cicingna dina pihal teh kali lipat iku kumudatul awani surem warna kulit burem warna kulit nawa da urang mah geus burem ti baheula antum atau itu bodas mah burem meureun deui urang mah bodas ka hidung-hidungan. Ari Kanjeng Rasul mah bodas ka koneng-konengan. Ayo urang mah bodas teh ka hidung-hidungan, Pak. Jeung loba teuing nu dideungna teh. Wasa waduhu lan hidung warna kulit. Oh, da geus dibaheulana ieu urang. Lain sauda-sauda teuing eta mah geus sauda ti baheulana. Komo turunan negro. Wadukul badani lan lemah badan. Wasiwadu sari lan hidung rambut. Hidung teuing rambut nya mata rambut teh alusna mah hidung teuing teu beureum teuing teu. Karena lamun hidung teuing teu eta penyakit saona disebut. Hidung kaberem-bereuman Pak. Ya si orok-orok mah beureum bukan.
warikatuhu lan lulus sesaru hidung lulus ieu nya ayo rasmah henteu hidung rasmah wahar kotul mahdatilan panas kadut wahijanu syahwati lan naik syahwat al kalibat di kanggorohnya ieu naik syahwat ya Allah ya Rabbi saudakeun wasiwa dul bawlilan hidung cai kiih warikotuhu lan encare bawol au humratuhu atau bereme bawol waya kunulan nuna bawol iku yadribu dadi ya bawol ilal kudrati nuju maring warna heju pain kana makalamun ono opo asina umur iku kuhulatan menjelang tua 30 nepi ka 50 wajamanu lan opo zaman iku haripan menjelang hiji wal abjatu lan opo pangan iku rodiatan kang hina butut tawalada kang sok metuakeun ieu rodiah hadal khalta ikla iki watak fal takun mangka becik ono sira asikota ing wong kapercaya bidalika kelawan obat sauda iku aksara kang leuwih akeh kudu loba ini ka dokter kaitu nih dalailu gola batil bulgomi utawi kila iki pira-pira kang nuduhakeun ingalin diher hak iku bayadul lawani putih warna kulit bodas ke pan ulah warna kulit teh hidung ulah abis nama bodas ka koneng-konengan atau bodas ka hidung-hidungan atau hidung ka herang-herangan bisa ya kan jadi zaman mereka batu mau batu Yaman hidup keheran-herangan wagolul badanilan kanal badan warutu batuhu lan baseh badan kanal badan teh kanal kulitna bari lembek walinu sya'rilan leuleus rambut wakasratu rikilan akeh ciduh wakilatul atsilan kirik dahga wal baulul abyadulan cai kang putih wal kasalulan kedul jadi penyakit kedul kayak itu ya kayak katutina buul gong wal balantulan bodoh di sarua sebelum bakal dokter eta jadi mah barorodo tina bulu gong eta wakasatu nu asilan akeh nunutan aya nunutan sabari ngaji sare henteu eta teh punta henteu nunutan we eta waduh kulhat nilan lemah nyerna kadaharannya pain kana mangkalamun ono apa jaman musim iku sitaan ngiji wasinu hale utawi umur iku suyu khatun aki-aki wal abdiatu lan apa pangan iku baridatan tiis roti batan baseuh wata abu lan apa capek iku kolilan kang kidik takun maka becik ana sira asik kota ing wong kapercaya paksara kang leuwih akeh dulu banyak ka dokter komola geus dihidohir cerik kitu dina musim ngiji katanya aya we nunutan eta ieu mah leuweung aya ciri bodoh jeung kebulukan ya we genah yang menjadi penyakit oh ciri sia tak kebluknya berarti boga penyakit bulgom eta kebluk bodoh nunutan wae dalailul mijajil mu'tadali utawi kila iki iku pira-pira dalil kang nulakeun ing pira-pira watak kang normal bayadul lawani iku putih warna kulit musawwabun bihumratin kang den campuran kalawan beureum nu alus mah warna kulit teh nu normal mah bodas ka beureum-beureuman ieu normal mah hidung ka beureum-beureuman ge normal keneh sebenarnya ada orang mah hidung pan kulitna bodas ka beureum-beureuman wasahalur ainaini lan hidung beureum hidung beureum mata rorok
idalulah mil badani lan sedang daging badane hidup ping dalam apese wasamilan montok gaji sedang awakna begang teuing teu montok teuing teu wasukratu sa'ri lan pira-pira lan pirang rambut teh normal eta nu pirang rambut hideung ka beureum-beureumanya tah yang milu kang condong ye sa'aru ila sawa di maring hideung lain maring beureum lain pirang rambutna tapi condong kana hideung pan lain mah pirang condong kana baleureum ieu ngayakunulan ono ieu sa'aru iku bainal jadi ing dalam antarane keriting wasabtilan lurus normal mah tingali buukna tengah-tengah keriting henteu lurus henteu wal kasrotilan tengah tekah kalawan antarane akeh wal kilatilan kiri ngobati henteu buukna teh saeutik teuing henteu wal baulu lan caiki ikwal utrujiu kang kaya warna jeruk normal wal baulu utrujiu lan caiki kang kaya warna jeruk al mutadilu kang sedang al mutadilu kiwami kang sedang degane benar rikot dalam antarane encer wal golilan kintal degan awak sedang encer teuing teu kintal teuing teu dina artian encer jeung kintal teu leuweus teuing teu teu as teuing teu nguras teuing wa naumu lan turu bilaili ing dalam mumi bisa sareti peuting eta ciri cager eta mah normal wakil atuh lan kidik naon dina hari dalam siang lain jeung berang-berang molorna wa bisa sareti peuting sareti bisa sareti ti beurang eta normal wasofa ul hawasilan bening pancadrian wanufu dudihnilan lulus pamikirane lulus normal pamikiranana kegede adat nya kitu. Terus nu alaki lan bagus akhlakna. Alon-alon. Wakilatul amrodi lan kidik pira-pira wara. Wakilatul amrodi utawi pira-pira kidik wara, mungkin kidik pira-pira